Hei, Tomo. Naon sih? Owa. Kenalkan ya, alo Owa di Jawa. Oh, ya. Tomo. Satrio. Nama aing doi, anda bakal menang. Ah, lah ngimpi saya, Cep. Telo. Acep. Sasi. Aturan Acep menang. Aduy, Acep. Satrio. Tuh, Cep, jelema nu nimpuk berapa urang? Dulu kan Tong kitu ka babaturan mah, kudu saling asih, asuh. Ayo balik. Toma. Woi, Pel. Bila Acep toh? Acep. Terima kasih itu para lebah kamu salah. Oh, sudah ke mana, Pel? Depui minyak tanah tah emak. Masaha? Mau uceng atuh, mas sama aduy. Heuh nya. Atuh, geus. Ih, aneh jasa aja nama. Ngejore di. Woi, tampil. Nonton. Hadir ge. Baturan aing nyaran manuk hayu. Mana tahu? Manuk elang. Itu manuk naon ke? Ih, uceng kemantuan emak umbahan piring. Alasan baes ya. Dicepret mentak ke Jepang daek sakoin. Ih, jo amat. Embung atuh Tom. Atuh geus hayu makana. Atuh, tapi uceng nganterkeun minyak heula ka emak. Oh, awas ya bohong, darah sakoin. Tom. Ngomongnya kamu. Kabar beres. Ceng, Emak, lu beli minyak ada nak? enggak sih ya? Ay, delana mana? Iya, emak poho. Ay, si Uceng, ay dititah pukul teh sok di dedengekeun eta ceuli ka mana wae, kupikun budak-budak ge. Terus gerang ditu balik ka warung, gara beli kendelan. Emak. Mana gerang ngejo, gerak. Deui. Geus kebal deui. Lumayan. Cep, sesuatu naon sih? Pancen waktu sholat dohor. Salat duha deui. Hukumna sunah. Tapi lo bemupatna dina salat duha teh ya. Selasa hijina bisa mempermudah datangnya rezeki. Terus pahalana kosana bersedekah. Sedekah? Sudah aku masih, Cep. Maksudnya, amun orang baca surat-surat pendek
seperti la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Selain menang pahala, sarobaya orang kos nu bersedekah. Jadi pahalanya berlipat ganda. Oh gitu. Tapi tadi pas sholat Aing doakeun tuh. Pasti atuh kabaturan mah kudu saling ngadoakeun. Alhamdulillah. Cep, kurang kemah manir yuk. Kurang ulin bareng Satrio. Ayo. Mana yuk? Woi, Tampal. Sadio. Dekat mana sih Sia? Ya, baik-baik di kulub emak aja. Kemana sih Sia? Ih, jaga tamatoran aing ngalamanuk deh. Ayo. Nir. Minjem berdua kurang. Ibu dok nak kerja Pak. Minjem orang dekat sawah ya. Ngebersihan itu tuh. Perih di situ. Kamu dok mana kemana? Garompal gugu. Aku diasah lah. Kumaha sih pan garompal masa diasah? Aku ngeuli deui. Hah? Ngeuli deui. Duh, tahun kemarin puasa menang berapa? Pula tuh pertama yang terakhir. Ih, pan gitu amat. Berarti tangannya bolong. Assalamualaikum. Tat. Assalamualaikum. Satrio. Ran, denge-denge anak saya diusahakan ya? Oh lah daripada kucing aja tuh. Diulinan kita codot bae. Codot, saja codot. Terus diaduy. Si aduh, Oh, si aduy, Nir. Pelakan orang beak punya nak di palingan bae. Terus kamari kejo urang. masa sih? Oh, main dihakan bae. Mana orang lapar tas mancul Nir. Mani harendak ke sareng Nir, la ilaha illallah. Tat. Cek tangan cek dia. Coba di tukang, angkat tukang lah. Nyamper itu. Tat. Beda jasa jeung si Acep. Si Acep mah rajin sholat, ngajina pinter, kebandel kok si aduy nya nama Nir. Aku nama itu sudi Nir teredo. Anak aing kudu diulinan punya anak, mending kudu pasantrenkeun. Ulah gitu atuh, ngaranna ge budak. Kos maneh can orang ngora bae. Doi, ayo Satriona doi. Doi. Acep. Kau sendirian? Adi mana? Tadi Adi lompat ke sono. Kemana? Sono. Kita samperin aja yuk ke sawah. Yuk. Adi ada di sawah. Ayo. Aku nama itu sudi Nir teredo. Anak aing kudu diulinan punya anak, mending kudu pasantrenkeun. Beda jasa jeung si Acep. Si Acep mah rajin sholat, ngajina pinter, kebandel kok si aduy nya nama Nir. Doi, palingakan sih.
Doi, tangguhan doi. Cicing Cep ulah turkeun aing. Emang kunaon doi? Cicing. Sebenarnya naon sih? Neng, kadi gelis. Naon, Mak? Itu cegi ili kakak sia gara ka ditu. Ti tadi melideran eueuh bae, ieu geus beurang menek ngejo. Tapi Neng minta upahnya. Ai sia ributna upah jeung upah bae. Duit lagi eueuh, geus gara itu lempang. Ih, Mama pelit ah. Ih, eta emak pelit. Si Isuk kudu bere duit. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, si Cep, kurang-kurang ngalamun. Itu bah, Sok cerita ke Abah, aya naon. Acep pernah ngimpi bah. Si Adi tiba-tiba malah ke Acep. Acep tinggal sama Acep naon dah. Gak di pikiran atuh, ngaran lagi mimpi. Tapi bah, mimpi lo kudu nyata. Akhirnya si Adi marah ke Acep. Acep tinggal sama Acep naon bah. Acep ulah berprasangka buruk heula. Meureun aduy, boga masalah anu bisa diceritakeun. Sok aya nama tayangan adunya heula. Dari ajak ulin seperti biasana. Beritanya naon masalahna. Biasana jelema anu ceria di jero hatena mah sok aya barebu-rebu masalah. Jelema anu kitu butuh babaturan anu ngarti. Jadi lain saukur ngadengekeun carita manehna. Heeh bah. Enak Acep panggilan si Adulen ya bah. Assalamualaikum bah. Salam. Well, adisnya si Mumun aya di imah. Kayak lamun sia balik, pan salamkeun nya di AA Tomo nu ganteng teh. Ih, pan sakitu amat. Pel, itu adunya. Nah, aduh itu mah Tom. Cocok sama manuk elang tompel. Disuruh tompel semakin lebar daek sakuin. Bu atuh. Kang Jailan yuk. Ulah Tom, karunya jeleg gitu, pengalaman baik. Oh sih, biasanya tepetah cicing tak budak. Cacing hujanan. Panasan beren Tom. Cewek eta maksudna. Samperkeun yuk. Ayo, ayo. Weh, deh, serangan baik, kos kiper sih ya. Cicing sial nggak ganggu aing. Sekitu lempang lah. Aih, galak amat sih adoy. Si Acep kemana? Si biasanya duaan bae jeung si Acep, kos ban gerobak gua manir. Siapa sih cicing tuh si Tom? Duy, Tom, ulah ribut. Pamal cek mau cengeng. Si kunaon, duy. Bisa masalah perahu, kamari aing minta maaf. Woi, doi. Doi, ulin yuk. Doi, kenaon sih? Amun ada masalah ngomong.
Mun itu aduh kunaon sih? Teu nyaho. Biasa budakna. Lah, bae urang diperat deui lah. Mumun nih masalah deui. Kunaon sih Doi? Ngalamun bae. Paling geh kermikiran lilisnya di pasantrenkeun ku Aniran. Temun, perseng sorangan be. Doi, sia nyeule Uceng teu. Tadi nyana dititah ku emak meuli delan teu daekeun balik-balik. Jeung Tomo tuh. Tadi mah di sawah mun. Di sawah? Keur naonnya? Yang satu mumun kali tulangnya Doi. Heeh. Si Aduy ku naon ya? Halo, untuk YouTube-nya Official Temulawak, jangan lupa untuk di komen, like, and subscribe, bro. La ilaha illallah, Allahu Akbar, alhamdulillah, la ilaha illallah. La ilaha Aduh, lain kurang belang pahala. Jeng, terus barangnya nonton. Ayo dititah ku kolot teh asup teu didengekeun. Terus kurang tuh balik nikah bojong, kabojong. Oh. Ih, Redo. Sok aya nama tayangan adina biasa beli Cut. Action. Action. Atuh cek sama nu kelang tompel. Anjing. Action. Saya bisa jijing dah, Tom. Baik. Halo. Action. Gampang woi ka dieu. Buset bala cicing bae. Buset lah. Action. Doi, sia nyeule Uceng teu. Tadi nyana ditewan ku emak meuli delan. Entah berjalan. Action. Jeung Tomo tuh mun. Tadi mah ditunggu. Ih, asa gua juga.